Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu aya di lembur baraya anu aya di kota. Wilujeng patepang dangu deui sang simkuring dina dongeng Sundana. Alhamdulillah simkuring tiasa nepangan deui para pecinta dongeng Sundana. Ieu dongeng digarap ku simkuring karangan Abah Kampung ti Cianjur. Alhamdulillah nya palargi ayeuna ieu dongeng tos nincak kana bagian ka-34. Sok sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng Sundana nu ngabantun judul wawales kanu telenges. Sok kaparayun sadayana deurah. Harita si balon ludra anu aya di imahna Mang Imin jeung si Juhro. Maksudna si balon ludra mah manehna rek neangan kembang anu karek ligar. Manehna kapincut ku hiji wanoja nu aya di kampung Kokoncong nyaeta Nyi Tioh. Budakna Abah Sahwi. Pok harita teh si balon ludra ngomong ka Mang Imin, "Mang Imin, hayu orang neang Nyai Tioh teh budakna si Abah Imin." Abah Imin, nah salahnya Abah Sarwi. Keun di dieu mah aya si Juhro cenah ngeukepan Nyai Iting, lain kitu Juhro euy. Nya Den, aden mesti ngasih wae, baik siga bundaran hidup teh lumayan daripada manyun Den. Nyiting lumayan, aden mah pasti nyiting mah gelis aden nya. Nya pasti eta mah atuh Juhro euy. Pokona mah imitna ge bergoyang-goyang. Gadona nog sapotong, bibirna ngadaun seueur. Pokona mah amboy pokona mah Juhro euy. Eta mah bagean aing. Maneh mah geus we di dieu jeung Nyi Iting. Seueuhkeun ku maneh eta Ikeh teh Juhro euy. Nya Den, aden oge cing hasil. Nyi Tioh nya. Keun di dieu mah jeung Nyi Iting nyanyi. Ih, nya tuh wios we abi mah di dia. Aden wios. Keuna si Mang Juhro mah jeung abi di dieu. Sok layanan cing bener Nya Iting eta si Juhro euy. Karunya manehna geus lila teu mangik Ikeh. Ceuk si balon ludra harita teh ngomong ka si Juhro jeung ka Nyi Iting. Geus kitu mah manehna ngareret ka Mang Imin. "Hayu Mang Imin, urang miang ayeuna bisi kaburu-buru sore bisi Nyi Tioh liar." "Oh, mangga Den, mangga tuh hayeuna ayu
Ai yang Johro di dieu we nya mang bade ngajajabkeun si Aden Baron. Nyamang siapa kau di dia mah Johro sareng Nyai Iting arek sosonoan heula ayo kana mang wilujeng mang Aden wilujeng. Heeh sok Johro cing jongjonya di dieu Iting kade juga bakeun eta si Johro. Mangga Den mangga siap Nyai mah siap. Ayo tukang Johro urang kalebet we ayeuna. Ayo Nyi, aduh manis teh kuat ieu Kang Johro ya. Sia mama nih gitu ayo Nyi. Sok Johro nya euy. Ai gerek miang ayeuna. Geus kitu mah kancai. Si Balon Ludra jeung Mang Imin arinit nu maksudna rek ka imahna si Abah Saswi anu ngabogaan budak anu lumayan geus keur di kampung eta mah. Manehna geudig leumpang duaan bangun anu nyase pisan harita teh. Teu kakocap di jalana harita si Balon Ludra jeung Mang Imin geus anjog ka hiji imah anu lumayan rada gede imahna teh. Dina pakarangana loba kekembangan anu keur meujeuhna mekar. Sanggeus anjog ka hareupeun imah, pok Mang Imin uluk salam harita teh. Sampurasun. Sampurasun. Ramon. Raha geluar. Abi bah Aswi aya di lebat. Oh, seorang yang ini. Ke antosan atuh yang ini. Di jero aya nembalan harita teh hiji aki-aki. Waletrap pantona dibuka, barang berai pantona dibuka. Di luar aya 2 jalma nyaeta si Balon Ludra jeung si Mang Imin. Pok si Abah Saswi teh nanya, geuning aya Jang Imin. Sareng saha Jang kabeh. Aya naon ngumpahkeun ka bumi Abah? Abah Aswi, kumaha kabarna Bah? Iya ya aya pareogi abi teh Bah. Ieu kenakeun si Aden Baron di Gunung Anjun anu hoyong nepangan ka Abah katut ka putra Abah. Nyaeta Nyitioh kumaha Nyitioh aya Bah? Oh, bade Abah. Aya pareogi naon kitu Jang Imin. Asana luas Abah teh. Kasumpingan tamu di tepi. Aing anu katelah si Baron Abah Saswi di lemur Gunung Anjun, jauh di jugjug anggang di teang weuing teh hayang panggih jeung Nyai Tioh. Kumaha si Nyai Tioh aya Abah? Bau ujang teh bade menakan uang purana. Aduh, kaleresan atuh Aden. Si Nyai teh nuju teu aya.
Tara tu aden dongkapna. Cikene si Nyai teh angkat sareng Jang Dirga. Nu maksana mah balik ka kebon si Ade. Bade mundur lalaban biasa deh. Oh, ka kebonnya jeung saha eta si Dirga teh? Abah? Oh, eta teh Jang Dirga calonna si Nyai Dio. Dan terus pas ini ai sakedap deui meureun bulan Bayu bade syukuran nikahkeun Nyi Tio eta teh papasanganana Den Jang Dirga ti Cimas Kara teh tebih. Hah, banyak si Tio geus aya anu ngalamar. Ari Abah nu bareg sia teh Abah ari nyanyapek teh. Cing bareg bisi di cao ku aing. Deuk si Baron Rudra harita teh siga ngambek. Ari Bah Aswi disentak kitu teh manehna mungkut. Bangun kaget sabab apa ge henteu ka si Baron Rudra jujur ngomong gitu. Terus si Abah Aswi teh ngomong deui. Bari semu nu ngadeg-deg. Aduh Aden. Abah ada dengar terus karena maksud Aden. Aisyah rasa teh kumaha ieu teh Aden. Mang Imin kumaha? Oh, mangga we. Tawaskeun ka Den Baron atuh Abah. Aden, kumaha maksudna? Abah henteu orang karena maksud Aden. Kieu Abah Saswi oe dengekeun ku Jijawir maneh. Aing jauh ditugtug angang di teang teh aing aya maksud ka Nyi Tio. Aing kapentang asmara ku Nyi Tio, bejana Nyi Tio teh geulis kawanti-wanti endah aya nu nunuban. Lain kitu nah kumaneh beut dibikeun ka batu beut atuh. Teu mikir sia mah Saswi euy. Baru Aden teh aya maksud ka Tuang Putra. Abah mah teu terang Aden ari kitu mah. Kumaha nya? Da si Nyai teh terus ditarosan ku Jang Dirga. Malah masa si Payun bade nyalametkeun Aden. Allah sulamet-sulamatan sia teh Saswi. Pokona mah Nyi Tio kudu kapimilik ku aing. Lamun henteu kapimilik ku aing, nyaho sia akibatna? Ditumpur ludeskeun ku aing moal dihirupan deui. Aduh Aden. Ulah gitu Aden. Ulah gitu naon sia teh Saswi. Hayang ditampilin ku aing. Si Gacang Gorowan, si Tio jeung jaluna ka dieu nu ngaran saha tadi teh ngaranna? Saswi. Jang Dirga Aden. Si Dirga Gorowan ka dieu aing hayang panggih kumaha walakna nu wani-wani hayang ka Nyi Tio idaman aing. Lain kitu Imin. Nuhun Aden, nuhun. Aduh, kumaha bae watosanana. Aduh ku Jang Imin we watosan. Saur si Abah kitu mulang Nyai. Tah kitu alus mah. Mang Imin sok Gorowan si Tio jeung si Dirga cenah mantau aing hayang geura panggih. Di balik mana kebona Bah? Itu anu belah wetan. Di jauh di dieu ge aya kebon sampul. Jiga da teu alila ingetna deh
are kaya saparapat mah jangimin ditean jangimin nya tuh bah gua bilang pilari heulanya di katun atuh Den Baron heueuh jig imin tong lilat teuing sia neangna bisi dicabok ku aing ceuk si balon mudra harita teh bangun an nafsu adenge cem-cemanana nyitio geus aya nu nanyaan lantaran manehna geus pernah panggih jeung nyitio teh emang nyitio rupana geulis maheno pokona mah budak hiji-hijina Abah Saswi ari indungna nyitio mah geus lila antunkeun maot ninggalkeun menjadi anakna jeung pamanca-akina nyaeta si Abah Saswi. Sanggeus kitu mah si Mang Imin bejeling init manehna muru ka belah wetan nu maksudna rek neang nyitio jeung Jang Dirga cenah ceuk si Abah Saswi keur init ka kebon rek mundur daun sampe jeung nu lainna. Sanggeus si Mang Sasu si kasanggeus hapunten pemirsa sanggeus Mang Imin init si balon mudra ngomong tandas deui ka si Abah Saswi anu pupurungkutan siga misieun Abah Saswi iraha eta nyitio ditanyaanana ku si Didi Dirgo saneh Dirgo dirge aden ku si Dirga salah seetik batu sia teh baewek ari ditarosana mah aden neme mingguan kamari nya Jang Dirga teh putrana kudu di daerah Cimaskara teh buka telahna palili aing mah teu hayang nyaho rek anak sasaha oge lamun anu wani ngahalangan kahayang aing moal diantepkeun lamun teu mikeun ku aing dikoyolak eta anu ngaran si Dirga teh aden ulah atuh aden ulah yeun kaributan karunya keur aden ai istri mah da seueur atuh milari deui we naon Saswi sia jeung wani-wani mamatahan ka aing hayang dicabok sia ampun ceuk Bah Saswi harita teh diancam ku si balung mudra tambiling bari popoyong kodan manehna teh harita pok ngomong deui ka si balung mudra atuh aden mangga cari heula atuh bari ngadosan teh cuk lebet we ka dieu ka tepah aden bilih bane heula atuh pilaku aing ngajanteng wae sia teh Saswi moal dititah ka jao aing halaang hayang nginum panyokotkeun nginum ka ditu sia teh Saswi ceuk si balon mudra harita teh bari kacak naik ka tepas ge diuk manehna teh dina kursi bangun anu kesal nakar manehna teh beungeut comot roak siga nu ngomong kakeheul sanggeus si balon mudra diuk dina kursi di tepas leos Bah Saswi asup ka jero imah nu maksudna rek nyokot cai keur si balon mudra kunyung tepung silila si Bah Saswi teh mawa cai jeung tekona pok manehna ngomong ka si balon mudra mari mikeun eta cai mangga aden hatur rumah ya anda cantik aduh naon ya abah mah sakieu ge cukup abah we nuhun sami aden keur kitu teh si balung mudra jeung si Abah Saswi keur ngobrol di jauhna
ciri aya rentang-rentang tilu jalma anu nyamperkeun kadinya. Sing horeng teh eta teh geuning nyitioh katut si Mang Imin jeung Jang Dirga anu disusulan geus datang ka imahna. Barang jog anjog kahareupeun imahna. Pok si Mang Imin teh nyarita, "Abah, ya si Neng Tio sareng Jang Dirga terus kapan sok mangga Aden ya Tio teh ya." Nuhun Mang Imin, teu lila oi maneh neang teh oi, aus gawe maneh Imin oi. Ceuk si Balon Ludra bari ngacungkeun jempolna ka Mang Imin, dipuji Mang Imin kitu teh. Manehna yang irungna hibar lantaran dipuji ku si Balon Ludra. Cak kata udah Aden di palidinya teu ami. Nyanyi Jang Dirga ka dieu ka tepah dieu aya obrolkeun ka Nyai jeung Jang Dirga sok ka jero. Mangga bah, mangga bah. Ceuk Nyitio jeung Jang Dirga kalacat manehna naik ka tepas dek diuk ngarendeng. Ai Jang Dirga mah harita tanona mencong kasih Balon Ludra anu terus nguraleng ka Nyitio. Si Balon Ludra harita manehna nempo kageulisan Nyitio anu bener-bener geus ngarusak pikiranana sabab Nyitio teh bener hiji wanoja anu geulis rupa, cangkeng lir papanting, pipi ngadaun seureuh, pangambung gulung-gulungan, gadona endog sapotong. Ari imit nah gitar, biola, pokona mah geulis we. Si Balon Ludra neuteuk Nyitio teu diceuk-diceuk. Tataji ku kageulisan Nyitio anu rambutna ngarumbay panjang. Ningali kitu Jang Dirga rarang amak oge. Sabab bebendena anu dicinta dipencong ku lalaki anu can apa sah-sahana ku paneuteuk anu siga kurang ajar. Oh Jang Dirga ngomong basa-basaswi. Aya naon bah? Asa reubas abi teh disauran ku si saha teh. Oh, si Mang Imin ho, Jang Dirga. Eta teh dititah ku Abah. Sabab ieu aya tamu ti mandi. Dikokon teh dikokoncong ti Gunung Anyun bah. Nya ti Gunung Anyun nu katelahna teh Jang Balon Ludra cenah aya periog Nyai. Oh gitu aya periog naon ka Nyitio si akang ieu teh. Sia anu katelah si Dirga lain. Lumayan kasep oge oi maneh oi. Tapi maneh salah milih awewe. Nyitio mah kudu milik aing eta mah atuh oi. Oh, emang akang saha kitu? Nyalepakeun abi Dirga. Ai linggih mah abi teu Cimaskara, Kang aya akang saha jenengan teh? Ngaran aing si Balon Ludra, budakna kirap sabala ti Gunung Anyun. Ai sia hayang nyaho mah kebeug. Harita Jang Dirga ngakebeug sabab geus teu bieu. Saha ari kira sabala? Hiji jago kolot anu can aya tandinganana jeung kalakuana anu keujeum tur teles ngageber hatena. Jang Dirga harita teh tapi manehna
teu nyirikeun spare ku si Balun Dutra. Bari Pok terus ngomong deui ke si Balun Dutra. Oh, Akang Baron nepangkeun atuh Kang. Abi dirga. Oh, aing geus nyaho tadi siapa Saswi geus ngomongkeun maneh teh si dirga papacangana Nyi Tioh. Ulah dituluykeun sia hubungan teh ojong Nyi Tioh sabab Nyi Tioh mah kudu mimilik aing dirga oe. Oh, teu tiasa tuh Kang. Abi teh tos janji pasti ini sareng Nyi Tioh. Malah masa si Payun, si Kuring bari ka bali nyungcung. Aduh, punten we Kang. Naon sia erek kawin sagala olah si Tioh mah milik aing. Pokona mah sia mah neangan deui we atuh sia teh dirga oe. Pokona mah lamun sia keukeuh hayang ka Nyi Tioh kudu ngalewatan heula babatang aing. Aing sia keukeuh mah tuh gitu Kang. Karena namina karesep cinta mah teu biasa dipaksa-paksa Kang. Nyamangga pebe Akang hoyong ka Nyi Tioh mah tapi taos heula Nyi Tiohna keur saeun teu ka Akang. Kumaha? Nyai, ieu saurna teh Kang Baron aya niat ka Nyai, aya Akang mah teu biasa maksa milih Nyai. Kersa mangga henteu teu dipaksa. Harita jang dirja ngareret ka Nyi Tioh anu semu anu sieun ningali bebeungeutna si Balun Dutra anu bersongot. Pok Nyi Tioh nembalan semu alon. Ari Akang. Tan abi mah cinta abi mah kanggo Akang atuh Kang dirga. Manya abi bandi pasikeun ka jalmi anu can kenal. Tuh, Kang Baron, kumaha kadang teu jawabananya Nyi Tioh teu kersaeun geuning Kang. Pokona mah aing mah teu hayang nyaho. Mungana ieu ku aing dipaksa, pokona mah Nyi Tioh kudu mimilik aing. Ai kitu mah cuk si Balun Dutra bari harita nangtung. Manehna gebrak meja. Bari tutunjuk kasih dirga jeung ka Nyi Tioh. Pokona mah sia ku aing diwaras sia ti dirga oe lamun teu mantau ka ayeuna. Nangtung sia jeung aing hayu kanu lega urang cucuh patut tutunggalan. Kang, ulah waka emosi kitu Kang. Urang rengsekeun we secara baik-baik. Jeung aing mah tong secara baik-baik ieu mah kudu main leungeun. Nyi Tioh jelas-jelas nolak aing kudu dipaksa ieu mah. Aduh Kang ulah maksa aing maksa masuk deungeunna. Deungeunna kunaon sia teh? Sabab waktosna seep ayeuna mah. Pawargi waktosna kebeung seep cenah. Dicekapkeun sakieu wae dongeng kanggo dinten